Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangudai sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Atuh nuju sarawumna mugia dipaparinan kegiatan sareng diberkahan ku Gusti Nu Maha Suci amin. Masih nyarioskeun pipi sahan bagian ka 10-nya. Ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Percaya mama teh nyai, gamblang percaya ka hidep teh. Ngan cek mama oge ye, ari kamalang sepuh, ulah rek dibibisani atuh. Sing bisa ngajaga awak, sing bisa ngajaga kehormatan dirinya. Pang-pang nama ye, tekad sing cengeng, lamun pategadan cengeng mah ye, insya Allah nyai. Moal aya basa unggut kalinduan, mama mah percaya yen anak mama mah nya hidup nu diantarana kuat kabeh ge pasti. Sing percayanya nyai kabeh ge bakal sarenang, asal hiji cek mama oge cengeng muntang kanu kagungan bari tong poho nyang hareup kamantena nyai. Jig rek mana-mana oge nyai, paribasa rek ngawang-ngawang ka alak paul, insya Allah nyai aya dina kasalamatan. Lamun bener hidup teh boga tekad anu mulia yang bener-bener nyang harepan kamantena montong sumereang nyai. Jig gerah lumampah tutupan ceuli tina sagala omongan batur, jug didungakeun ku mama jeung emak sing salamet. Lain salamet wungkul lahirna, tapi jeung batina nya nyai kuring tungkul kituna bakat ku ajri. Kecapan mama teh nyecep kana sanubari mun teu rek diuningakeun mah aduh kana lalakon kuring nu anyar ieu tangtu meureun mama oge aya pirasat pangna sasauran kitu oge. Nyai ieu teh jimat nyai, jimat hirup ayana teh dina hate kabeh oge, dina hate nyai pribadi lain dina rupa barang nyai atawa isim. Mangka adeknya ulah sina incah tina galeuh manah, sina ngamaura nyai dina sanguapan rasa saur mama deui. Jig gerang ngedeng kaditu. Aeh kade mun aya duitna mama mahnya pangmelikeun wae nyai. Bako cap jangkar mun aya mah. Jeung pangmelikeun we atuh sugan nu alus nyai. Tanyakeun wae ka tukang bakonya nu rada seungit kitu bakona. Mohon mama mangga. Dina hiji poe aya nu datang geningan oha urut adi beteung kuring. Geus 2 kali manehna datang mawa beja nu matak pi kahariwangeun. Kasakali na datang
pok nanyakeun cenah sugan aya si Cikal datang puguh saha nu teu reuwas. Pokna si Ujang teh indit ka sakola kawas biasa mimiti nama. Oh punten ieu teh. Nya sugan we aya si Cikal datang ka dieu. Puguh ieu teh saha nu teu reuwas. Si Ujang indit rek ka sakola ieu mah. Nah atuh tapi nepi ka peuting teh henteu balik. Pek saha nu teu reuwas ngadege beja kitu kumaha ieu teh. Si Ujang teh ulin ka mana? Sugan cenah ka mana atuh? Nu mawidu ka mama. Nya geus dipapai eta teh. Nya gera dipapai budak teh ieu oha. Parantos ka ditu ka dieu. Malih ka sakola oge parantos. Disumpingan ku acek. Mun sanggem guruna teh kieu cenah. Da parantos 2 dinten teu dongkap ka sakola si Ujang teh. Henteu ka kantor polisi oha atuh. Geura ka kantor polisi atawa sugan ka rumah sakit. Parantos dipapai. Abdi ge nu mapaina namung lebeng budak teh teu aya. Keke ade nu matak oha. Nah atuh make los-los ka dieu kumaha ieu. Jadi kieu ieu teh mama sareng nyai bici sanggemna teh kieu. Ujang teh kantos nyarios hayang ka mama cenah sanggemna teh. Nya ka mana budak teh atuh. Oha sugan tas disiksa budak teh asa dicarekan ku itu ha. Ari emak tapi da eueuh ka dieu mah oha. Saur mama menirikat naker kituna motong kalimah emak kituna bisi kalepasan meureun. Pedah sahenteuna aya si oha. Aduh nya ka mana budak teh ieu? Ka mana ulina? Kuring geus teu puguh polah sajongjonan mah rek indeuit. Rek diteangan ku sorangan cenah meureun. Cicing nyai, cicingnya sing tentrem atuh. Ulah babari leungiteun akal. Yeuh, papakuna mah bisi cilaka nyai. Cilaka ku polah sorangan. Manehna mah cicing bae di dieu nya. Ulah waka ka mana-mana. Sing percaya ka mamanya. Nya atuh mama, tapi melang kuring teh kasih Ujang teh. Sapopoe kuring teh tapuguh wae nyeri beheung sosonggeteun. Balas ngalieukan ka jalan sugan mama sumping cenah. Basa kadenge kareta api tabuh opat di kulon datang. Kuring nangtung dina lawang pagar. Dina kareta api mah mama teu aya sumping. Ngan aneh deui budak nu dua teh ngadadak ngear bae ceurik meuni eurih-euriheun naker. Enggeus amin enggeus nyai. Sakedeung deui ge geula mama teh datang ieu. Geula dahar anggulan mah. Nah maneh teh ti isuk can kasenjo badang dahar. Emak ngadeg gigireun kituna deket panto gap kana panangan kana tak-tak. Insya Allah selamat nyai ieu. Moal naon si Ujang mah sing percayanya ka emak teh. Naon nyai ulah sok leuwas-leuwas teuing ieu. Buah parantos senyawaan mak si Ujang teh. Buah ngaringkuk dina kamalir. Maneh mah sok ka mana-mana wae pamali.
balalain teuing atuh. Balalain teuing. Nah, boga pikiran kitu maneh teh Nyai. Numawi da kapukur mah budak teh mah tara ka mana-mana atuh. Ih, meureun boga babaturan meureun baleso mah. Jadi cicing wae. Ayeuna mah loba meureun baturna ieu. Mak da kapungkur oge seueur baturna mah. Moal kitu mak teu betaheun budak teh. Atanapi geus atuh ulah sok ngalolowang maneh Nyai mending ge jagoan wae nya mama maneh sumping emak mah asa teteg we hatete ieu asa teu salempang teuing sing percaya kanu Maha Kawasa Nyai ieu namung eta mak parantos 2 dinten geuning si Ujang teh sakola. Jadi 3 dinten panginten sareng dinten ieu mak. Geus atuh anggul mah geus. Geus rek magrib kakara kuring asup ka imah tapi diuk ditepas wae. Kituna dagoaneun teh tinggal kareta nu pangsorena setengah jam 7 cenah. Mun teu telat. Nyai geus atuh ulah sok dipikiran budak mah anggul mah geus salat kali tuh geus magrib ieu nya atuh boro-boro husu salat teh ti sabarang takbiratul ihram pikiran teh ngacacang wae kanu lain-lain nyaeta inget wae kasih Ujang usolli pardo magribi Allahu Akbar preh katenjo awak si Ujang nu leutik keur nyangkorah di sisi kamar lir silahna pinuh ku getih aya keneh ngapanana sidik katembong bibirna teh ngunyem nyembat baindungna. Astagfirullahaladzim. Teu karasa 2 iftitah tamat kukuring nyoba deui museurkeun pikiran tapi nepi kana Maliki Yaumidin bet asa teu bisa deui pleng deui nyawang kasih Ujang. Duh pipikiran teh kumaha ieu. Ingat wae kasih Ujang geuning keur empes-empesan di rumah sakit. Dirubung-rubung ku dokter jeung pagawe rumah sakit. Anu di baju bodas kabeh. Leuh mangkasieun meureun si Ujang teh ku dokter. Teu karasa keur salat cimata ngecelakan kana pipi. Tug nepi ka aweuh salam teu kungsi bisa deui museurkeun pikiran kana katunggalan pangeran dina ukur agama mah cenah gagal salat teh mubazir. Kadenge sora haongna kareta api nupang sorena datang kuring gesat gesut miheulaan ngelaan mukena sugatnya mate henteu tagiwur saperti kuring ari horeng bangunna mah leuwih ti kuring da barang nempo keluar ti pangkeng emma ngadeg caket panto nganggo keneh mukena. Mak sada mama sumping mak saurna bari lebet deui ka pangkeng kaluarna geus teu make mukena ayeuna mah. Mak karetana nu nembe dongkapan maknya kumaha atuh si Ujang teh mak kadenge ngageretna sora panto pager hareup terus kadenge deui nu nincak di batu di buruan geus apal sidik mama sumping.
Emak ngarontok panto blak dibukakeun tadi mah kuring ngarep-ngarep mama. Ari ayeuna jol kuring ngajauhan nangtung wae di juru ngais budak tinu ti tadi hayang gerak-gerak ngadenge bejana kumaha sieun ngadenge beja kahayang mah hayang lumpat atukang ulah cenah ngadenge mama keur sasauran. Bapana ieu aya budak teh meuni reuwas maneh teh emak ke heula atuh. Cing cing min hanaang mama teh hayang nginum ye. Ari rek meuli sirop dina kareta api duh asa jeung jeripeuna keur ieu teh. Ieu atuh heula kumaha ieu budak teh aya ieu bapana. Aya budak mah teu naon-naon emak. Nya ngadenge kitu mah kuring nyampeurkeun ka mama tapi teu ngomong sakecap-kecap acan. Kok mama calik dina kursi. Nyanyi budak teh aya. Teu ieuh naon-naon geuning. Ayeuna mah geus aya deui di imah. Malah tadi nganterkeun ka stasiun nya dibere we duit ku mama teh teu rea da mama teh teu mawa loba. Yang minangka talatahna mah kieu hayang beuber kulit cenah nyai. Tadina mah rek dipangmeulikeun ku mama teh ngan bisi teu mahi we duitna. Rusuh tadi teh. Nya we ku mama teh ditinggalan wae duit. Sugan teh geus di mana cenah budak teh bapana ieu. Engke heula atuh. Hanaang geuningan hayang nginum. Geus da budak mah teteh lah salamet. Ayeuna mah menta cai heula ieu. Hanaang mama teh. Saleueut sanggeus ngaleueut pok anjeunna sasauran deui. Nyai budak teh hayang milu geuning. Mama ge teu ikhlas geuningan nenjona teh. Lingsig ari awakna mah budak ngan tetenjoan teh rada hideung ayeuna mah. Jigana mah keresep langlayangan. Da bola mani marekis dina sakuna eta oge mimitina mah tas langlayangan cenah. Nah atuh kamalinaan taksiran teh geus poe kakara balik budak teh. Nya cenah can dicarekan meureun. Teu wanieun balik budak teh ngendong di babaturana nyai. Isukna beuki teu wani balik los we ka stasiun. Reka dieu meureun maksudna mah nyai. Ari celak kana kareta api tapi lain kuno kawetan kabawa ku kareta nyai kakulonkeun. Ari tos kitu kumaha mama? Nya kapanggih ku konektur geus deukeut Cibatu cenah. Eta oge pedah ceurik budak. Rea we anu nyalabarkeun dipasrahkeun cenah ka konektur. Nah hadena teh bener ngomongna budak. Pada naranya teh kitu. Masa perwis di Cibatu budak teh ku konektur dibawa we da kebeneran cenah dinesna teh ngan nepi ka Cibatu. Teneda panginten sadidinten mama. Teneda budak teh. Nya ari aya nu mere mah aya cenah dahar mah. Anu muka timbal nyai. Dupi waktos mama sumping teh parantos aya budak mama. Kakarajol nyai jeung anu nganterkeun oge deui kuliplat kungsi papanggih jeung mama tapi nya cager jeung lingsik cekeng oge budak teh.
Ari mah bapaknya nya ka mana bapaknya tuh aya ieu teh bapaknya. Nya eta puguh. Bapakna teh gering. Luka da cek pojona teh ngarang heui wae ka kantor. Ari kantorna teh nya maksudna teh kantorna eta oge ngan kitu bae geuningan. Meus balik. Meus balik. Geus 2 kali cenah ka doktorna ge. Basa dipariksa pang akhirna cenah kudu dibawa ka dokter di Bandung, mak. Nah, ari bapakna teh bu ai kitu mah tuh budakna dibawa ka dieu. Kalunya atuh nungguan nu geuling mah ieu. Eta oge kungsi dipenta nya ka bapana ngan cenah ulah waka ayeuna bisi asa leungiteun cenah kitu mak. Ngomongna teh bisi leungiteun nya. Heueuh mun keur aya bojona kitu teh ayeuna mah geus boga nu anyar. Padahal mah bawa ka dieu bae si Ujang teh. Ngalah ngaliung mah. Ngalah ngaliung ieu. Atuh ari keur ngariung jeung bojona mah kan bae. Kumaha itu? Saur mama api-api teu ngartos kana maksud mah. Ari kaduana datang deui kituna mopojankeun yen lanceukna bapana budak teh gering ka tutuluyan tadi caritakeun panyakitna mah ngan panas bae ditanya mah acan pernah ka Bandung geus meh 10 poe teu aya ngantor. Tabataheun di imahna meureun mana kitu oge. Nya ayeuna mah matak pusing duh geus 10 poe teu ngantor bapa budakna teh. Budakna mah cager matak pusing teh duh mata susah kolot. Lain kuring kitulah. Tabataheun meureun di imahnya. Nya ku ayeuna mah kitu geus karasa meureun korban teh. Budak buktina korban geus kapikir bareta oge kapan yeuh yen budak geus keur sagede kitu mah keur meujeuhna butuh deukeut ka indung bapa. Eta nu matak betah di imah teh kuring ge percaya indungna nu itu tangtu nyaaheun sanajan satekah pola usaha oge nya aya hiji we nu eueuh manehna teh eueuh hiji tali nu nganteng antara indung jeung anak tatali batin anu hese nerangkeunna mah lamun teh mah bareto budak can nyaoeun kana kanyaah indung pituin mah saleuheung meureun ieu mah geus kapalang tuda ka indung sorangan nyaho teh yen indung itu mah indung tere sedangkeun ari indung tere teh ieu ulah boro-boro goreng hade oge sok jadi goreng geuningan sok dianggap goreng cenah cek batur mah indung tere nyaheun hareupeun bapa kitu cenah meureun. Kuring yakin budak teh leungiteun anu ulah poho ku budak. Poh kitu ku kolot moal kapanggih. Sanajan peribasa disungsi nepi ka langit, diteangan ka awang-awang, anu leungit teu puguh di mukna di mana, teu jauh saanyana mah henteu. Budak teh leungiteun asih nu teu bisa disilihan, asih anu kudu ngulangkep ngahiji, asih nu kudu dikantetkeun antara indung jeung bapa
satungtung duanana aya budak nyahoeun aya lamun dipisahkeun temahna maduh ngarasa leungiteun budak teh leungiteun kakara kukuring bareto karasa yen mun kurang-kurang namah hati-hati jeung taliti kieu temahna kasebut pepotonganan soteh teh tapi teteh lamah bapa budak manehna kuring antara jeung manehna teh dihenteu-henteu aya sambung getih enya najan kasebut pepotongan tapi kuring jeung manehna ge aya sambung getih disambungkeun ku barudak moal aya laasna jadi kaharti lamun ngadenge yen gering mah pasti kudu hayang dilongok tapi kumaha engke lamun ngalongok barang jol kumaha lamun kudu pok teh kudu mawa naonnya lamun kumaha lamun gok jeung nu itu nu anyar saha nu kudu nanya teh heula kudu ngomong naon lames atawa kasar kitunya ngomongna aduh kumaha ieu teh nya waktosna seep tuda sok ngahalangan aduh waktosna kabujang seep cenah nya insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditelajengkeun deui dina seri ka-11 nya mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.